fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, para mancomania baraya kisadaya di mana wae ayana. Daramang sadayana alhamdulillah upami daramang manya sehat lahirna sinarang batina teu kirang naon-naon tetep dilancarkeunnya rizkina dijembarkeun manah sareng imana oge digampilkeun sagala rupina munggu Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Urang papenak deui nya patepung lawung deui sanaos ngaliwatan udara di acara dongeng Sunda asuhanaki di channel Tepas Sunda. Mugia wae dongeng aki tiasa janten panglipur kalbu pang beberah kana manah pangrepeh kana hate. Urang neraskeun hancan nu katunda para mitra sadaya sapertos biasanya dongeng Sanjaya dina judul Kiamat di Pajajaran. Ayeuna teh tos dugi bagian ka-42 ya dongeng karyana Wadadang Hati Bandung. Dongeng panjang pemirsa Sanjaya mah masih aya panginten sabaraha di buku aya 10-an mah saparantosna Kiamat di Pajajaran. Janten wami bosen kantun requestnya bosen ki ulah Sanjaya wae gentos ku dongeng cinta ku dongeng percintaan atau napi dongeng anu sanesna mangga kantun request nu seueur requestna ku aki insyaallah dipedarnya Sanjayana panginten liren heula gitu tapi anu masih seueur anu resepnya ku aki diteraskeun. Pamirsa sadayana nu teu acan subscribe mangga ulah asa-asanya anu nembean manco ge mangga ulah asa-asa di subscribe we ditoel tombol loncengna supados saya notifikasi upami aki raskeun hanca dongeng hatur nuhun ka sadayana parantos subscribe like komen oge nge-share dongeng-dongeng aki mugia wae nya dina urang sasarengan ieu aya kasayanana tiasa dicanak kawanana mah halungkeun bae. Sakitu panginten ti aki ayu urang pedar deui nya urang hanca deui dongengna par sama kawitana sor bajigurna mangga kaparayun sadayana perung Garong codet jeung dua sobatna anu jadi anak buahna gancang patonggong-tonggong sanajan henteu nepi ka tonggongna rapet sikepna ieu mangrupakeun sikep sayaga lamun aya serangan dadakan cara tadi. Keur kitu aya bayangan anu ngolebat tapi hese pikeun dituturkeun ku panenjo tilu jalma anu keur sayaga masang kuda-kuda kusabab gerakana kacida gancangna lir kilat. Eta bayangan teh ngolebatna ka hareupeun garong codet. Asa-asa aya anu ngaliwat ya teh. Saha euy? Ceuk garong codet. Nya bener anginna mah karasa cukup panas ya teh. Sigana jalma anu luhur elmuna pantes pikeun jadi wadal cincin anjeun makatua. Tembal berit ningrat. Satiluna culang cileung luak liuk. Tapi tiluanana ge teu ningali aya jalma sejen di eta tempat. Sawaktu berit ningrat ngareret ka garong codet porah katak ngadadak. Berit ningrat teh ngabara katak seuri.
Kunaon ari sia beurit ningrat kasurupan maneh teh. Tanya garong codet bari kerung. Nya bingung oge nya reuas. Keur kitu cakakak setan culik nya kakak seuri sawaktu neuteup ka garong codet. aduh lucu pisan. Aduh teu kuat ya hayang seuri. Aduh. Hai, kunaon sia deh? Setan culik, yang silikeun ka aing ha? Weureuh ku cubung sia deh. Sentak garong codet bari malotot. Aduh, eta, lucu pisan. Aduh, aya wae. Aduh, teu kuat ya, aduh, baseuh deui handap jemlong. Aduh. Setan culik akay-akayan yang serikeun ka garong codet. Bari curugna teh nunjuk kana beungeutna garong codet. Garong codet ambek gancang narik baju setan culik tuluy beungeut setan culik teh dideketkeun kana beungeutna. Ai setan culik kalakah beuki akay-akayan seurina tambah tarik jeung panjang. Kunaon ari sia teh burung ha? Cek garong codet deui. Kum eta kum. Aduh. ada lucu pisan. Aduh. Hiuk gampleng bangkieng bro. Setan culik namru ditampiling tarik ku garong codet. Tapi anu duaan kalakah beuki maceuh seseriana. Bari kabeh narunjuk kana beungeut garong codet. Garong codet beuki mudig-dig nafsu. Hiuk sok ceprot bledag. Sukuna metangah heumbat. Beuteung beurit ningrat ditejeh kitu oge sirahna setan culik. Dibabuk ku sukuna. Saduana tibanting kana taneuh bari muringis. Seurina langsung eureun da puguh nahan ka nyeri. Beurit nyarita sia nu bener kunaon sia yang cerikeun dewek ha? Sentak garong codet bari molotot ka beurit ningrat. Kumis atua eueuh sabelah. Walon beurit ningrat tuluy nungkup bibirna kedua leungeun sangkan seurina henteu bekas. Garong codet gamcang ngarampa kumisna. Gebeg we manehna ngagebeg sabab bener kumisna teh geuningan eueuh sabelah. Nu belah katuh mah weuteuh tetep ngajedig kandol sedengkeun anu belah kencana lenang tapak anu ngurud. Bagong bedul setan merakayangan. Saha nu geus ngurud kumis kaula? Bangsat. Eta halis anjeun oge katua. Bit. Cek setan culik bari nungkup di bibirna nahan piseurieun. Garong codet gancang mariksa halisna bener bae. Halisna anu belah kenca ge leungit. Lecir teu nye sapisan sedengkeun halis belah katuhna mah ngajedig gandel. Pantesan bae dua sobatna teh ting calakatak yang serikeun sabab beungeut garong codet jadi lucu jeung aneh deui. Halis jeung kumisna nu belah katuhu mah ngajedig gandel sedengkeun nu belah kenca mah bolenang. Monyet reuneuh bangsat setan alas. Sia nu geus ngeureutkeun kaula di podaran sia. Garong codet tetenjrag bakat ku ambek. Beungeutna geuneuk lir beusi atah meuleum huntuna kekerot saumur-umur karak harita aya jalma anu wani cucunggah ka dirina tapi ka ngurud halis jeung sabelah kumisna. Beurit setan gancang teangan jalma anu geus wani-wani ngera-ngera ka kaula. Hayu gancang, teangan pariksa ka itu kotek tak ieu tempat. Cek garong codet sesentak marentah ka anak buahna pikeun neangan jalma nu geus culangung ka dirina.
Tapi samemeh berit ningrat jeung setan culik ngalaksanakeun parentah ti garong codet. Ti satukangeun tangkal kai badag nu aya di pentaseun garong codet ngadadak mucung saurang jajaka anu tayalian Jayenggrono. Teu kudu aranjeun neneangan kuring yeuh geus aya di dieu, ceuk Jayenggrono. Itu jamana tuh aya di ditu anu geus ngurud kumis anjeun teh kadua, cek setan culik bari leungeunna nunjuk ke arah Jayenggrono. Hiu plak, leungeun setan culik teh ditepak ku garong codet. Manehna geus muncul teu kudu ditunjuk-tunjuk. Dewek ge bisa ngadeleh ku panon dewek sorangan. Sentak garong codet anu geus amak ti tadi. Atuh setan culik teh muringis bari ngusap-ngusap leungeun anu nyerinya nyautan. Sedengkeun berit ningrat nyikikik jeung serikeun ka setan culik. Hiu cedak. Aduh, kehead sia. Berit ningrat ngagoak sabab bincurangna ditajong ku setan culik. Kunaon di mana culik kalah kana najong dewek? Cek berit ningrat bari engke-engkean. Ada dah makin yang serikan sagala maneh mah. Dewek mah gur seuri atuh. Balas deui we ku seuri ulah najong. Hiuk peletak sirah setan culik ayeuna mah nu diteke ku berit ningrat. Anu awakna memang jauh leuwih jangkung ti setan culik. Nari sia kalah ka neke. Nyari anjir ngajak ngesang sia teh. Cek setan culik bari muncereng sarta ngusapan sirahna anu benyol. Kadua kemana? Hah? Cek berit ningrat. Barang sadar yen katuana eueuh disagigireun dirina. Oh, itu tuh, kaharep tuh. Hayu tuturkeun nah. Sabot saduana raribut teh garong codet mah geus ngagirig sorangan nyamperkeun ka Jayenggrono. Daun maksud anjeun nyukur halis jeung kumis kaula ha? Tanya garong codet bari molotot beungeutna nu barangasan teh jadi katempo lucu. Jayenggrono oge nyengir ningali rupa garong codet. Pikeun ngabuktikeun lamun kaula teh sanggup maehan anjeun. Oh, anjeun derek maehan kaula. Nya pikeun males pati sabab anjeun geus nandasa dulur sapaguron kaula di warung sanguna Ki Sumowito. Jadi anjeun teh boga paguron. Atuh kabeneran pisan euy. Teu kudu kaula hese-hese neangan sirah jalma-jalma sakti lamun kitu mah. Sakabeh pangeussi paguron anjeun ge bakal jadi tumbal cincin mustika serat iblis boga kaula yeuh. Paling ge samemeh tepi ka paguron sirah anjeun ti heula anu bakal ngagulutuk di babad yeuh ku arit kuring ya. Seret Jayenggrono nyabut arit kembarna tuluy diulinkeun ku dua leungeunna. Panonna tetep seukeut nitenan gerakan garong codet. Kunyuk raun. Anjeun teh ka dieu nyamperkeun kaula sarua jeung anjeun teh masrahkeun sirah anjeun pikeun wadal cincin mustika serat iblis. Anjeun moal bisa mulang dina kaayaan layon utuh. Anjeun ge moal bisa nyingkahan kana sabatan adit kuring garong. Walon Jayenggrana taya kasieun. Jayenggrono ngalengkah ka kenca bari terus ngulinkeun sapasang aritna, sedengkeun garong codet ngangkat leungeun katuhuna ka luhur siap pikeun ngarahkeun pantulan sinar panon poe tina cingcina kari manehna nunggu jarak anu pas. Ngadadak Jayenggrono ngolebat kilat ngurilingan garong codet wut bret kain iketna garong codet teh pegat. Garong codet gancang ngagentakeun dampal leungeun katuhuna ka hareup sacara untung-untungan dadega tembong ari wujudna Jayenggrono mah. Tapi kebenaran pisan angin tenggelan garong codet teh keuna kana awakna Jayenggrono. Jayenggrono macleng tuluy gugulitikan dina taneuh.
Berit ningrat jeung setan culik kalakah ting barakatak seuri. Bari tutunjuk kana sirahna Garong Codet. Garong Codet gancang ngarampaan beungeut jeung sirahna. Beungeut Garong Codet teh geus bersih, aya nama kulimis kabeh. Halis kumis godeg jeung janggotna teh bersih eueuh anu nyesa. Tapi ka bulu-bulu panonna oge beak. Atuh beungeut Garong Codet teh jadi tambah aneh. Buukna anu panjang jadi cepak pondok bari torondol deui teu rapih. Curi geng klek sia, modar sia ieu mah. Hiat. Garong Codet langsung harita ngadorongkeun deui dampal leungeunna ka arah Jayanggrono anu kakarak nguniang hudang. Wut saranggem angin panas ngadius ke arah Jayanggrono. Jayanggrono gancang ngagajleng ka kenca. Tapi bareng jeung eta, Garong Codet ngababadkeun leungeun katuhuna ngarahkeun sinar pantulan mustika serat iblis ka arah beuheung Jayanggrono. Wut brut cas gulutuk pluk. Sirah Jayanggrono ngagulutuk lepas tina badana. Beuheungna nu sapate rapih teu ngaluarkeun getih tapi katempo kawas anu semu tutung. Awakna Jayanggrono ngudupruk teu hudang deui. Jayanggrono tiwas nyusul dulur sapagurona jadi tumbal cincin mustika serat iblis. Sanggeus beres ngurebkeun layon Sokaloka. Roro manis mah ngoloyong ka handapeun hiji tangkal badag anu iuh lindu. Rasa sedih atra katempo tina paromana anu alung. Wanoja geulis anu mibanda karang leutik dina handapeun panon kencana teh nyusut cipanona anu ngecelakan ku tungtung leungeun bajuna. Sokaloka geus dianggap lanceuk sorangan ku Roro manis dina kahirupan sapopoe sarua jeung Jayanggrono sarta Randu Galak. Kusabab eta manehna ngarasa kaleungitan pisan ku tiwasna Sokaloka. Eyang Danujaya jeung Randu Galak masih aya di kuburan. Eyang Danujaya teh nyadiakeun tempat khusus pikeun pamakaman murid-muridna anu maot. Ayana ditukangeun wangunan paguron deket hiji walungan leutik. Murid-murid sejen geus marulang ka paguron ti tata dige saberesna mulasara layona Sokaloka. Geus Roro teu kudu kadaterusan ngungkung kasedih mah. Sedih sarta gumbira meunang liwat tina hate manusia. Tapi kade ulah tepi ka nganjrek salilana. Sabab lamun tepi ka sedih atawa ka sedih cicing lila dina hate, jiwa urang teh bakal layu, bakal paeheun. Salian ti eta kasedih teh bakal ngabeung beratan kana arwah anu maut. Cek Eyang Danujaya. Sumuhun guru, abdi manteu kunaon-naon guru. Walon Roro manis. Randu bawa Roro ka paguron. Cek Eyang Danujaya deui nitah ka Randu Galak. Sumuhun guru, unjuk sumangga. Walon Randu Galak. Randu Galak ngiringkeun adi sapagurona nyaeta Roro manis pikeun nuju ka paguron. Tapi kakarak ge meunang 5 lengkah. Aya anu ragrag ti luhur tuluy ngagulutuk ka hareupeun Randu Galak jeung Roro manis. Randu Galak jeung Roro manis mani ngarenjag reuas panonna molotot sabab anu ngagulutuk teh taya lian
sirahna Jayenggrono. Eyang Danujaya beungeutna beureum barang apal anu ngagulutuk teh sirah muridna. Tapi gancang Eyang Danujaya teh meuremkeun panonna bari sabaraha kali ngatur napasna. Panon Randu Galak anu galak buringas culang cileung neangan saha jalmana anu geus ngalungkeun sirah Jayenggrono. Eta kalakuan teh mangrupakeun hiji panghinaan sarta tangtangan anu kudu dijawab pikeun paguron Eyang Danujaya. Panon Randu Galak mureleng karah pentaseun walungan. Sababnya di dinya aya 3 urang jalma nu ting jarga bari nulak cangkeng. Neuteup karah Eyang Danujaya jeung murid-muridna. Roro Manis ge nuturkeun paneuteub Randu Abang anu mencrong ka pentaseun walungan. Eyang Guru, hidina abdi ka pentas walungan. Pasti maranehna anu geus ngalakukeun ieu sakabeh. Cek Randu Galak ka guruna. Ku Eyang didinan jig sampeurkeun ka itu. Eyang ge bakal nyusul. Walon Eyang Danujaya. Randu Galak katempo gumbira dina gumuruhna seuneu dendam. Randu Galak awakna langsung ngablesat muru ka arah walungan. Walungan teh rubakna aya kana 5 tumbakna. Tapi ku sakali ngagenjotkeun sukuna Randu Galak geus bisa mentasan walungan. Randu Galak anu awakna rada gendut sarta kumisna kandel teh awakna kawas nu hiber. Ngalayang tuluy salto 2 kali samemeh nincakeun 2 sukuna di hareupeun 3 urang jalma di pentas walungan dina jarak 8 lengkah. Guru, kenging abdi angkat ka pentas walungan. Cek Roro Manis hayang nuturkeun ka Randu Galak. Ulah Roro ulah. Lamun hidup hayang ka pentas kudu bareng jeung Eyang. Ayeuna mah kaitu gancang cokot tumbak Kyai Jagat di rohangan Panembahan. Bawa ka dieu. Cek Eyang Danujaya. Unjuk sumangga Guru. Roro Manis langsung ngolebat lumpat nuju ka paguron pikeun nyokot tumbak Kyai Jagat. Pakarang andelana Eyang Danujaya. Kocapkeun di pentas walungan, Randu Galak geus bisa mastikeun mana anu ngaranna Garong Codet. Sabab katempo tina pipina Garong Codet aya codet tapak tatu anu miring. Hahaha, hebat anjeun euy. Wani narima kana tangtangan kaula pikeun nyampeurkeun ka dieu. Cek Garong Codet. Kaula teh sieun. Kanjeun jeung batur-batur anjeun. Sanajan 2 urang dulur kaula nu masing pati ku anjeun Garong Codet. Walon Randu Galak anu make baju warna coklat kolot sarta dibeubeur warna bodas. Dina beubeurna rembel ku peso balati anu ngurilingan cangkengna. Tapi walonan Randu Galak kalah ka disareung-serikeun ku Beurit Ningrat jeung setan culik. Kun kadua, urang jajal heula ku kuring lah. Bisi mah. Bisi cacing cau euy. Keteguna deui pikeun tumal. Soalna tina tongkronganna mah ya kawas-kawas tukang daging ya teh di pasar. Hehehe. Atawa tukang mencit meri jeung mencit kotok. Sabab loba pesona geuning. Hehehe. Cek Beurit Ningrat beri maju 2 lengkah ka hareup. Garong Codet mah teu ngawalon tapi manehna unggek tanda nya tujuan. Randu Galak anu mibanda kaleuwihan dina gerakan 2 leungeunna anu kacida gancangna dina hal ngulinkeun peso, sakilat langsung nyabut pesona ku leungeun katuhuna tuluy langsung dibaledogkeun ka arah Beurit Ningrat. Hiuk sewuk. Peso nyuruntul cepet nandingan kilat. Hese pikeun disingkahan ku Beurit Ningrat.
Beurit ningrat ngagebeg manehna gancang ngagajleng ka belah katuhu, tapi tetep bae gerakanana eleh gancang ku datangna Peso. Siut cereb. Aduh. Peso nancep dina bitisna beurit ningrat. Peso anu nancep dina bitis begangna teh gancang dicabut ku beurit ningrat sarta langsung dibaledogeun ka Randu Galak. Blewor siut wut. Peso ngadius tarik ngarah kana dada Randu Galak anu boga. Randu Galak teh incah balilahan, ukur ngangkat dampal leungeun katuhuna kana dada. Sawaktu datang Peso teh ngadadak ngalaunan, kawas anu ngambang ngalayang di hareupeun dada Randu Galak. Saterusna Peso ditewak ku Randu Galak. Randu Galak memang bisa nahan serangan Peso ku tanaga jero anu dipancarkeun ngaliwatan dampal leungeunna. Peso anu geus ditewak teh langsung dilempageun ke arah setan culik anu harita ngulincer ka belah kencaeun Randu Galak pikeun nyiaran lolongkrang pikeun narajang. Setan culik gancang ngagajleng tuluy salto ka belah kenca rada ka belah tukang pikeun nyalametkeun dirina. Randu Galak di tempat nangtungna ngagerakkeun leungeun katuhuna. Peso anu geus labas sabab leungiteun sasaranana teh ngadadak ngaleok belok ka belah kenca sarta terus ngadius ka arah setan culik. Edan, Peso na bisa nuturkeun euy. Setan culik ngagero manehna ngagentakeun sukuna. Awakna setan culik teh melenting ka luhur. Tuluy salto ka tukang tapi Peso balati Randu Galak terus nyerepet. Subret. Aduh. Tak kenca setan culik tatu kasabat ku seseukeut Peso Randu Galak. Gancang setan culik ngagajleng deui bari nungkup tak-takna anu karasa nyeri jeung getihan. Randu Galak ngagerakeun leungeun katuhuna kawas anu narik kenur lang layangan. Peso anu geus labas jauh teh katarik deui mulang ka arah Randu Galak. Siet kep. Peso ditewak ku leungeun katuhu Randu Galak. Prok 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 kadenge sora anu keprok. Hebat. Ulin Peso anjeun memang hebat. Pangabisa anjeun teh geus manjing jadi syarat pikeun anjeun jadi tumbal mustika serat iblis. Tapi samemeh sirah anjeun papisah jeung raga anjeun. Kaula masih mere kasempatan ka anjeun pikeun jajan heula awugna Bisarwiti. Tuh. Bisarwitina tuh datang ka dia tuh. Bener bae. Di arah belah kaler. Ngalenghoy datang seorang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya wungu leungeun kencana ngelek boboko sedangkeun leungeun katuhuna nyekelan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Tah kitu atuh keur garelut keur parasia ge reureuh heula ari ibi ngurunyung manya. Tah sok kompak jarajan heula aug atuh sok kariung tah keun tenang we ku kidalang dibayarna ieu mah etang honor. Pohara pamirsa ku norojolna Bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu lalakon kiamat di Pajajaran bagian 42 urang teuneun heula di handeuleum sieum geusan sampeureun urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun. Mugi wae sadayana para mancumania tiasa kahiburnya dongeng aki tiasa janten panglipur kalbu pang beberah kana manah pangrepeh kana hate. Sakitu heula dongengna pamirsa akina ieu nama bade ngabsen heula sapertos biasanya. Tilam kasono Kang Anjar Wibawa Kang Ipay teh hadir ngiteung di Bekasi anu Cipru oge ayanya. Tetap Satya Manco Kang Herman Kian Santang teras Teteh Nuraini Silpina Dewi ti DPS Bali. Bagus Setiawan ti Jati Handap. Terasna Kang Tajudin Pijit ti Sumedang. Teteh Ella Hayati. Oh ieu teh Kang ACPR nya Cimahi. Kang Prabu Arjuna ti Banjarna, Kang Agus Sumantri ti Palihan Garutna, Teteh Linda Imut ti Palihan Bandung.
Aya Kang Anang Brahma tepang dangu deui saurna dina kesehatan lahir sinareng batin ti Jatinangornya. Terus Teteh Intan Ramadhani ti Garutna, Kang Deswardi ti Palihan Cianjur, Teteh Tami Malihah ti Palihan Ciamis, Kang Setia Budi anu manco bari tetep ngobdud ti Palihan Tasik di sarangan Teteh Yulinda Belia. Kang Pandawa Ponsel salam ka Dewi Angin Biru alias Neng Diah Megantini. Punten pangjajabkeun abdi ka Palembang Minggon Payun bari ngajumantara supados tereh mohon ge. Tiasa ka langsung wae ka Dewi Angin Biru alias Salapan Birunya dina nomor WA 08118787 Kang Ade Suryaman hadir ki manco di Karawang sumuhun. Kang Ayah Carga oge di Karawang hadir, Kang Ode Mulyono Master Cimahi masih Satya Manco, Kang Dodi Wiguna oge Kang Surya Udud. Di Palihan Riau aya Kang Wartono Sanukri, Kang Asep Sepuluh nyata di TPR Cimahi, Kang Ambu Encun ngadepong deui aki traskeun aki sumuhun siap traskeun. Aya Kang Komar de, assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes mugi aki oge mancu mani ada ramang sadayana amin. Sumedang tetep mantang nyarengan KDP sumuhun. Sakadik tumaros aki waktu carita ieu di Pedar panginten pajajaran teu acan kabagi 2 sareng Galuh Ciamis. Kabagi 2 tenapi ngalih ka Galuh ari pajajaran. Kirang paos abdi teh pamit tiasa oyong aki medar carios khusus pajajaran sareng sajarah. Aya bukuna teh ngeunaan sajarah pajajaran teh mung sigana mah moal payu di Pedarna kumar kita aya gelutan ukur ngeunaan sejarah we kitunya sareng yeuna non runtutana ti mimiti ngadegna pajajaran dugi ka bubarna. Tapi teu aya gelutan, teu aya siga maos buku, saya naskah yeuna nya lalakona tiasa di Google ge aya raraosan mah pernah aya anu medar atanapi anu nguploadnya buku ngeunaan sejarah pajajaran teh. Teteh Herti Yuniarti diantos lajengna Ki Hanupis sumuhun. Ambu Herti Yuniarti di Jakarta. Terus Kang Beni Hendarman alhamdulillah. Kang Wawan Setiawan Dubai teatnya. Mugi agi sakulawargi sehat walafiat amin. Kang Endi Rustandi aya nama ti Palihan Jepara. Bagja ki siang keneh tos hadir mohon. Kang Fadilah Muhammad, Kang Teteh Enji ti Mandalawangi, Kang Asep Suherman ti Palihan Bekasi, atur nuhun amin ya robbal alamin. Kang Dadang Sumantri oge amin ya robbal alamin, atur nuhun ti Kakang Tatang Sumantri di Pelabuhan Ratu do pidoana nya anu sae pisan. Kang Dedara oge hadir, Kang Yogi si Jutut Giri welke. Rencangna Kang Yogi teh saha CS na teh hilap asa teu ninggal deui ka mana Kang Yogi. Terus Kang Heri Heriana oge ti Depok hadir, Kang Yana Suryana Cibaduyutna. Kang Jaya Sumpena oge amin ya robbal alamin, atur nuhun pidoana. Kang Jaya Sumpena teu kenat-kenat ngadoakeun aki. Kang Muhammad Dadi hadir ki mancoki urang sami-sami ngamumule budaya Sunda khususna dongeng Sunda sumuhun amin, atur nuhun pisan. Kang Maria Sutisna sore-sore ngupingkeun cenah dongeng kameumeuh ti channel Tepas Sunda Kiamat di Pajajaran, atur nuhun ki mugi sing sehat amin. Kang Dani Saipudin oge ti Palihan Tasiknya akina sing sehat ras amin. Kang Data Sumitra wa Tasik alhamdulillah ieu nama sontan madana, atur nuhun aki mudah-mudahan aki sang sakeluarga di pabarian kesehatan salamina gampilkeun sadaya pamaksadan amin. Kang Janjam Nurjaman ti Bandung sampurasun mohon. Rampes Kang saya dongengna nyarengan ngadamel pola, atur nuhun. Teh Suliani oge di Mekah, atur nuhun. Kang Nugraha Bewok di Serangna alhamdulillah mantep ki, atur nuhun sami-sami amin. Aya Teteh Hanita Parel anu ngajingjing jojodo greyod dacan di Pakuan deui meureun. Bisa ruiti coba eta kalah kah nyamperkeun ke dipake tumbal deui. Teu kenging cenah tumbal tukang awug mah. Teu kengingeun ku beurit ningrat ge nya. Aya we nya beurit cacah kuricakan. Kang Rahmat Hidayat atur nuhun. Abah Mus ta geuning aya Abah Mus nya. Assalamualaikum waalaikumsalam hatur kidagar sumuhun sakulawarga.
Oge sadaya mancomania di mana bae ayana wilujeng tepang deui sareng Abah Musti Sukaresmi Cianjur. Hapunten oge hatur nuhun kana kasayan sareng doana ti sadayana. Abah Mus alhamdulillah sehat deui insyaallah kin komen deui beuki rame wening dongeng teh salam ka sadaya oge ka Bisarwiti. Hehe yuk ah. Oh alhamdulillahirabbil alamin. Bah Mus parantos jagjag parantos sehat deui nya sabihara-bihari alhamdulillah geuningan. Saronaon ya ka Abah cenah duh lucu dan Abah mau pami komen cenah kitu. Pada naroskeun ya ge. Mama Andri Maulana Karawang alhamdulillah mancoki bari ngeteh rehat sejenak. Waduh ieu jawara kurudung koneng ya. Benten deui. Kurudung beureumna ka mana nya? Teh Esther Adelaide Satya Bandungan, Teteh Rokayah, Teteh Alhatman 143 atur nuhun hadirna. Kang Etobri alhamdulillah tiasa medara sonten. Di Pasuruan tetep manco Kang Topik Abadi oge. Kroto leuwih laja dukuh mana ya balage dog. Tangina saki dongengna euy mantep aki sumun hatur nuhun. Pandawaniko diantos dongeng lanjutan Arya Edan parantos di padarnya kamari. Kang Denen Rustandi semangat raski katampi pisan dongeng na Padang selalu manco atur nuhun. Kang Paridemit Pau atur nuhun hadir nanya 1134 RH alhamdulillah Teteh Rokayahnya. Kang Dani Sujata bade manco damang sehat ki alhamdulillah. Kang Ade Sukarna oge ti Bandungna hadir. Kang Unda Kapanyawangan sami amin ya rabbal alamin. Dan Tedi Swahyudi atur nuhun jempolna. Aya Kang Dimas RRK alhamdulillah saeki kumaha samulihna aki sakeluarga alhamdulillah jag waringkas deui nya aki mah seueur nu ngadoakeun mah alhamdulillah pilak muriang damang deui kitu paling ge. Waalaikumsalam. Hanu Piski Subang Taiwan manco alhamdulillah mohon sami-sami. Aya Aki Cenghar Buleleng Bali teh hadir manco pangarsa salam baktos miwah wilujeng mancen tugas dugi ka tuntas. Amin hatur nuhun. Turun Aki Cenghar samulihna. Katampi pisan Maman si Balagadona Kang Maman mohon kuningan handapun Ciremaya teh hadir ngiringan manco dongeng nader ngajembrak deui bari ngopi mangga nyangakeun ka sadayana sakitu heula anu kapihatur akin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios caga hanca.